Ya, Nyi, hirup mah rosok aral, jodoh, pati, bagja, cilaka, kabeh aya nu ngatur. Urang mah cuang serahkeun be kanu di luhur. Naon ari sia pangmasrahkeun ka aing? Astagfirullahaladzim. Akang dicarekan ku tetangga sebelah. Tetangga nu mana gitu, Kang? Tetangga nu tah. Oh, heueuh Kang, tetangga nu eta mah memang kacarita galak. Kamari oge anyar keneh pemajikanana dicarekan teu kurah karuh, Kang. Heueuh, pugunya teh pugu-pugu kakang nyarekan kuat beakar, kakang buat lompatan mundur. Tapi Akang ngan dicarekan hungkul teu dikukumahakeun. Henteu, da akang kaburu lompat. Oh, ngomong-ngomong dicarekan pedah naon, Kang? Teu pira, Nyi, karena heureuyan pemajikanana. Naon, Kang? Pantes ek dicarekan oge. Oh. Made, Mang. Henteu, Nyi. Mogok apa, Mang? Beak bensin, Kang. Oh, saya bensin. Lu jeung sangsara tuh enggak. Songsoro. Mama jeung Bapak Akang? Nya, mitu hanyai. Kumaha deui siga nu rowas? Tak bina-bina teuing, pemajikan yangan suluh kalah ngadon ujung. Ari sugan teh rek mantuan ngalas suluh pemajikan sampai sorangan. Kang, ini di dieu. Akang pasti warung. Terus itu di mana nu ujung saha, Kang? Bapak teu puruneun akang ge tos meuli obat. Ya, cenah rek nyimpan kacang. Kumaha deui kalah-kalamun jiga kitu? Si Bapak ka dieu, Kang? Sok, goel, sok awas. Kang, Weh, Mang, keur naon deh? keur ngajarkeun si Nyai sepeda. Oh, heeh. Yo, Nyi. Aduh, Kang. Yo, Mang, keluar, Mang. Kembali. Ini auf. Nyangkutan. Yo. Turun sepeda, Mang. Aduh. Untuk kemana, Mang?